Ih, juga si Agus itu teh buah-buah rek nagih ka aing nyumput ah. Ku aing si jangkar kehente hese-hese teuing kana mayar hutang teh. Bet hutang 100.000 5 bulan can dibayar-bayar. Si Agus. Aduh, rek boga hutang ieu mah ngeur deui. Makan ngeur deui ieu. Ari maneh kik mani eueuh kaelingan hutang 100.000 5 bulan can dibayar-bayar dibayar moal. Ah, rek recan boga. Sok we diuk heula santai masalah hutang mah, wa ngobrol heula. Aing pusing. Ari maneh kaelingan. Besok bayar aing butuh gawat. Hutang teh nu 100 teh kalah geus 5 bulan, Senin Rebo, kalah geus sabaraha Rebo teu mayar-mayar. Lain Gus euy, aduh uing teh keur loba pangabutuh ieu teh euy. Ribu usaha keur memble cik sugan boga 200 heula mah ya nama urang keur butuh Gus euy. Aduh kumaha ieu tong wakan lagi ka hayang mah. Heukeun ai para rubuh kitu mah kik maneh loba pangabutuh ai 200 mah teu boga ngankeun ai 100 mah aya yeuh meureun daripada heuh maneh loba pangabutuh mah teu boga ai 200 mah kena 100 we heula. Berarti meureunan kurang 100 nya uing boga hutang ka Aki. Tah ayeuna mah kieu meureun. Daripada urang heueuh boga hutang ka didinya nu 100 teh keun pangabutuh teu kacocokan oge urang mah. Ayeuna mah kurang dibayar, berarti hutang urang teh lunas ka didinya ayeuna mah. Heeh nampi atuh mun ti kamari kitu meureun para ruguh aing mal arep-arepeun hayo we inget hutang si Aki ka aing teu mayar-mayar. Hampura euy aduh kumaha da urang teh baringung ningan. Keun atuh ai kitu mah meureun lunasnya. Ya. Berarti urang boga hutang ka Aki 100. Tah tanya kudu meureun aing ke tereh aing ngamayarna. Ari mal cara maneh 5 bulan. Kade we di dagoan nya. Siap. Oke, jadi aing ngeboga hutang. Kumaha ieu teh si Akik jadi hutang ngalunas nah aing nu bodoh apa si Akik nu pinter ya teh.